Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat. Khamsun eta aya 5. Awalu waktu duhri ari mimitina waktu duhur. Jawalus samsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu duhur masiru dilisai eta jadina kalangkang hiji perkara mislahu eta pantarna itu perkara gairo dilil istiwai salian kalangkang istiwa. Wa awwalu waktil asri jeung ari mimitina waktu asar iza soro eta dimana-mana jadi dilukuli syai'in kalangkang setiap perkara mislahu eta pantarna itu perkara wajada jeung nambahan qalilan kalawan saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu asar burubus samsi eta surupna panon poe. Wa awwalu waktil maghribi jeung ari mimitina waktu maghrib burubus samsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu maghrib burubus sapakil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa awwalu waktil isya'i jeung ari mimitina waktu isya burubus sapakil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu isya tuluul fajri sodiki eta bijilna fajar sodik. Wa awwalu wakti subhi jeung ari mimitina waktu subuh tuluul fajri sodiki eta bijilna fajar sodik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu subuh tuluus samsi eta bijilna panon poe. Al aspaku ari pirang-pirang mega salah satun eta aya 3. Ahmaru tegesna hiji mega beureum. Wa asparu jeung kadua mega koneng. Wa abyadu jeung katilu mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib. Wal asparu jeung ari mega koneng wal abyadu jeung mega bodas isyaun eta waktu isya. Wa yundabu jeung disunahkeun naon takhiru sholatil isya'i ngahirkeun salat isya ila ayyagiba nepi ka surup naon asapaku mega al asparu anu koneng wal abyadu jeung anu bodas. Wallahu a'lam bishawab.